Biasa main kecapinya. Iya. Oh, Dari tahun 60. oh nuju ieu nuju paen cabe. Nuhun, ngurus cabe. Dia nu akang ieu cabe. Nuhun. Oh, ai pangwas cabe ayeuna sabaraha? Pemirsa, cabe dicoekeun sama terasi mantap lah. Pemirsa, berjumpa lagi di channel Kaki Gaul. Kaki Gaul sekarang mau petualang ke hutan, mau nyari-nyari makanan buat mukbang. Yuk kita ikuti semuanya. Yuk, berangkat. Yuk. Garing konten, Bi. Kemana jalannya, Kek? Oh, sini? Oh, oke, siap. Tukang kampung. Nggak sambung. Kemana? Dia. Pemirsa, saya mau ngontrol jalan dulu, masuk enggaknya motor ke sana, mau dikontrol jalannya ya. Ternyata nggak bisa pemirsa jalannya. Jalannya sempit lagi, banyak pepohonan tuh, jadi nggak bisa tuh, jalan sempit ke situnya. Ya balik aja ke sana jalannya, jalan kaki aja lah, motornya ditaruh di sana aja. Nah pemirsa, sebentar lagi nyampe, udah dekat sebentar lagi nyampe. Yuk kita ikuti semuanya. Tuh pemirsa, pohon cabenya bagus banget itu punya siapa lah, siapa tahu ada orangnya ya, disamperin saja sama saya. Pemirsa, tuh itu anu bogana aya tuh, nugaduna aya tuh, orang samperin ada itu. Salam. Mana mang? Alhamdulillah. Aduh, nuju paen cabe. Nuhun. Ngurus cabe. Dia nu akang ieu cabe. Nuhun. Oh, ai pangwas cabe ayeuna sabaraha? Yang menangin 25 per kilo. Nya. Sanes ai nami akang sana nami akang. Bi, Nya. Agus Waluyo, Oh, abdi teh. Agus Waluyo amina. Nuhun. Nya, sareng saha di Gang Ponto? Itu ku ponto nu paling ditutup. Sama pun paman eta Oh, paman. Nya, oh jadi bersaudara maksudnya. mah. Sae gitu kan. Di mana ieu teh? Kan? Di mana ieu teh? Abdi nuju ieu teh nuju petualang gitu nyata ka dieu teh gitu. Petualang. Nya. Nuju petualang gitu, hoyong ka dieu gitu. Kubuan saya karesep akang aya gitu. Nuhun. Ya, akang si paling mana teh? Akang teh di mana? Abdi, Ya, lemur teh di mana gitu. abdi mah berarti pamengpeuk. Oh, pamengpeuk. Nuhun. Oh, nya. Tebi ini. Alhamdulillah. Oh, nyanak naon motor. Kadang motor, kadang kena mobilnya teh. Oh, ka dieu tadi nya. tenan nyanak berak. Oh, nya saya. Ai kadu nyari lama da. Nuhun. Nya teruga gitu, ai kadu nyari lama tinggal berangkat gitu. Nya awan-awan geuning Nya. daripada ieu mah. Ai pangosan cabe sabaraha ayeuna? Cabe 25 Oh, ayeuna teh. Ai kapungkur teh menuju corona gitu sabaraha hargana tah? Corona mah paling 5.000. Oh, 5.000 nya. Terus berarti Alhamdulillah Ya. waktu saya nama mending lah gitu harga cabai mah. nya. Oh, ai kapungkur mah meureun petani teh ala lancur mah nya. Keur nu nangkub benernya gitu tah. Nya alhamdulillah gitu ayeuna ai kitu nya.
Aduh, saya pilih bade ngaraosan mangga wae. Nya itu abdi teh amis ieu mah. Nya rasana amis itu. Oh, iya, mah. nya bade nyuhungkeun gitu lah 5 mah gitu tah. Mangga wae. Nya tak ieu nya teu naon ieu teh. Wah, mangga wae teh Nya, naon. Itu nya aduh. Lima tuh Kang tuh, turun Kang ya. Atas lah cekap tuh 5 ge cekap. Oh, ieu mah tos ieu tos kawan tos ieunya kolotnya. Tos kolot lada yang pasti lah. Lada pemirsa tuh pasti ini. Tos kolot. Nya hatur nuhun atuh nya. Sakitu ah. Sanes kirang sono ya kin abdi ka dieu deui lah. Yo, assalamualaikum. Pemirsa, sekarang saya mau menuju tukang kecapi di sana. Yuk kita ikut. Pemirsa, udah nyampe di rumahnya tukang kecapi. Ini kecapinya kedengaran sekarang. Berarti udah ada di depan lagi main kecapi dia tuh. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang bah? Alhamdulillah, kumaha sabalona atuh? Alhamdulillah, damang aduh. Itu abang lagi main kecapi kaganggu ke? Enggak, tenang aja. Sambil ngobrol boleh. Biasa main kecapinya. Iya, Oh, dari tahun 60. Oh, tahun 60. Ya. Tahun 60-an mungkin ya. Iya, Iya jeung sama jeung si Mak. emak, ya emak. Aya abah mah kan teu khusus kana kecapi hungkul, keur ngora mah baheula. Jadi kana persilatan okolah, baheula mah main po. Lamun ku ayeuna mah ning disebatna teh cenah silat. Tah isina teh silaturahmi. Oh, iya. Gitu nya jadi judul nama. Lawang teh mah teh cecengan. Tawasin bah duh. Lawang teh mah cecengan. Di cenah karanca dari pemirsa aduh. Bener lawas ini mah didengar mah teh gitu. ai di daerah Ujang aya nu kieu teu. Di daerah abdi mah teh acan ayam kieu teh. Oh. Iya, aya ge ditu da teu cariasaeun aya kecapi mah gantung di ditu tapi teu asian ieu mah metikna gitu. Belajar. Nya cariasaeun gitu. Aya nama nunung ada melawan bulungan, ada melawan bulungan. Raos bener mah aduh, ayaan di saung kieu nya aduh. Nguping suara. Malah dia ngopalang. Aduh, bener pemirsa. Malah dia ngopalang. Gerejangnya dia ngopang kerjaan. Upami nganggo genang, langkung ieu nya, langkung Kan menari. tenan. Pan disebatna jantan kiliningan jaikong. Oh, Jaingan jaikong kapupur mah. ay. Nganggo suling jantan degung. Oh, gitu. Ayo deh mah nu ada mah. Aduh, pemirsa, raos banget pemirsa. Aduh, kupingnya raos Aya banget. nama nunungnya ulah kapalang. Kabaros jalan Kalembang. Kabaros jalan Kalembang gening. Meser bensin di kalengan. Mantap banget, mantap banget. Biasa mata Sanaos mah hujan teh sareng abah rata paanggaan. Tapi ada komplit pemirsa. Sanaos raga Oke paanggaan lah, gening. pasti oke pemirsa. Batin tetap Tonton sareng terus abah pemirsa. sasarangan. Jangan setengah-setengah laku aja nontonnya. Oh, ini bah ngobrol-ngobrol itu tapi ya aduh pada haram ini lapar. Oh, lah. Ya. Aya sanggup mangan meureun jeung belum asin. Oh, di mana ya? Aya, mak. Takkan lapar sa kurang dahar di dahar berjamaah jeung abah. Ah, nyata terus iya mah petualang gitu terus hari itu ke kebun-kebun gitu. Sambil ngambil ini cabe ayam, cabe nang masihan. Tadi tuh nyungkeun cabe juga dahar gitu di saung. Nya sok wae sok. Oh, dahar di saung gitu. Aya tuh cabena masihan tadi itu ngan. Nya.
sama terasi. Ini warang nama seueur ngan ada abi teh wantun Seueur sama ieu teh ujang. Ngatur nuhun atuh mak. Mangga atunya. Sok. Tuh seueur sama sareng rencana tempe. Alhamdulillah. Leunca ge ka halodoan ujang sareng bareng kasih. Tuh geuning, leucag ge nya da para rewet kieu da buku ka halodoan sama ngaberakna jadi ayam aya keneh. Tuh pemirsa geuning daging Saya ayam we. tuh pemirsa daging ayam. Tuh, gorengna aya Sambal terasi, tempe tuh nya sok payahna we. Dapur ti bangsa kieu aya na buktina gitu lah. Pemirsa. Da Tapi disaung. alhamdulillah lapar pasti habis lah belum asin juga pasti. Nya teu naon insyaallah mangga ikhlas ridho abah mah. Nek atuh Sok da mirik sadayana gitu nya. sok we aya Sok. nata. Sok ke kumaha lah eta mah. Sebelum Sok ieu cenah mak cenah bade ngalas heula nya. ya cata cana dahar abdi Ya. berdoa dulu. Nya mangga sok. Sana alhamdulillah saung mah sana di saung oge. Bari jeung ge alhamdulillah rencang lagi bari jeung leucap peot beuleum asin. Ngan ieu kaleresan ieu aya keneh milik sadayana ieu. Gorengna aya, tempena aya tuh. Tah eta geuning lalapna mah cabe, geuningan aya cuma teh uyahna aya. Atuh hadur nuhun pisan bae ya tuh. Nya sok. Cing digentosan cing langkung ti kieu Bang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh pasti nikmat ya makan ya. Nya sok. Insyaallah. Terima Rencana ge parewet dong Nah, dari saung ieu. Anu ka halodoan meureun Abah. Pemirsa cabe dicoekeun sama terasi mantap lah. Dagingna teh ieu dagingna. Pada gorengna ieu aya. Tuh. Samsar. Sama, sama. Ayo jangan ada di mana tuh? Keprak-keprak apa ka dieu ka Abah? Abdi asli nama abdi mah di Bogor, Bah. Oh. Di Bogor. Asli nama. Ngahaja we kieu. Heeh. Nah, situ paham. Ana panggil jeung Abahnya. Muga-muga urang siliduangkeun. Amin. Urang pentingna sing pararanya umur sadayana. Sing lurus mulus barar kasalma sing salager-bager. Sing dibawikeun ngarah rezeki milik urang sing dibarpakeun rezeki milik urangnya. Sing dilapangkeun jalan pakasaban keur putra-putri urangnya. Amin. Sadaya. Amin. Sok sing kekengan seueur ka rumah tuh. Enggak mama atuh ujang itu nyaung-nyaungnya jadi sareng Abah. Tapi di mana wae lah nu penting mah. Tapi alhamdulillah kitu rezeki milik menang wae. Aparinang kesehatan. Abah mah dieu geus tahun jang. Bisa tahun. Kamar ieu mah keur eta da aya. Di dieu teh mawa genang, da kana genang osok Abah teh. Kami di tengah silatnya. Iya, ngan baheula mah nyata cepetna teh main pok. Main pok. Main pamun ayeuna ku silat. Ngan ari baheula jeung ayeuna pan beda deui, da Abah ge baheula mah ngora keneh. Ayeuna pan Abahna panon kurang awas. Jadi kurang reunge gitu. Jadi tenaga ge sabrak kurang ya mah. Pasti Kurang. Dina sucet mah kitu ge teh mah ka akur bang malah hok yang bengong we ningali barudak alhamdulillah geuning aya geus loba pan terus teh. Seni budaya urang teh teu leungit istilahna kacap-pihak dengan kapesilatan teh gitu. Da mak oge ujang dilatih ku Abah biasa ngabohong. rasanya. Biasa. Alhamdulillah. Kalau ayah abah mah ayah batur, jalan, batur, gimana cenah pasti jeung kulantar aku sorangan ku abah. Mah we ngagong atot. Mak, rok diajarin nyinen dara. Jajan nyinen. Fungsi diajar ngan dina kecapian. Kecapian. Ayo dina laguna teh lamun ku istilah da sisindiran wae ngan pada kudu dina laguna eta cager-bager istilahna kitu lah. Gerak dina tanah. Aya abah mah ngacapi badi ngobrol teu naon, bari ngaharing iya. Belajarna mangga di tahun 20 belajarna. Teh umur kacapi teh jang geus 88 tahun. Abah eta ti aki kacapi itu warisan.
Dawa gurungan kelas itu bisa cara batur modal ayeuna yang disarineun abasan teh sisiniran gitu. Sabah heula mah ukur tibang kana kelilingan Jaipong tah. Hancur bener teh kayaknya. Aban teh ieu. Duh nama dia. Nya sok seueur sama seueur. Lampar ya. Nya sok. Terus udah diri gitu kan. Sok. Yang yang seueur yang warung. Reep urang yang deui. Gujang teh di Bogor ya. Pernah abah ke bahaya teh di Biasa Bogor. we abdi mah da cicing di bumi nya tah kieu we. Petualang. Oh pernah ieu teh urang teh jadi seolah-olah ngadeukeutkeun duduluran mah nyangkeun kabarayaan gitu. Tiap pelosok oh geuning baraya hungul urang gitu. Kaprukannya kalau mau batur kieu. Benar, nu berarti mah bener. Jujur tekad urang gitu. Sama deh. Dagingnya. Belum lamur lah enak. Mantap pemirsa lah. Engke mah geura ngajak batur duaan mah tiluan. Jadi resep itu beneran dina dahar teh urang teh berjamaah. Duh. Baru kapan rezeki teh meureun di daerah teh gitu. Jangan deh. Ngene ya. Nah pemirsa segitu dulu ya di channel Kakek Gaul. Mohon pamit. Kita berjumpa lagi di lain waktu sama tukang kecapi sama Kakek Gaul. Yuk kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.